Buah kupa, aduh meni wararaasnya ieu buah teh kategorina langka soalna geus jarang dipanggihan ayeuna mah guys. Mun ka pasar ge eta teh kadang aya kadang eueuh matak pas kamari aya langsung dibelinya langsung rek dijieun rujak ya teh aduh ngeuna pisan segernya. Keur panas pisan ngabelentrang dibere rujak ieu langsung ngaburinyai besti. Jo langsung we caang padang narawangan bahasa urang mah kuat tiga bahasa dalangnya. Zaman ayeuna mah asa harare saya buah-buah kitu nya. Zaman baheula urang leutik mah tah aya buah jamlang atau juwet disebutna teh nya di daharna teh jeung purulukan gula geuning dipurulukan gula terus teh buah huninya terus teh ieu kupa gitu. Kategorina geus langka zaman ayeuna mah guys teuing kamarana eta buahnya. Pokona ieu teh rasana teh hasem terus teh seger aya amis-amisna aya keset-kesetna gitu. Pokona mah nya pait peuheur kehidupan we pokona ieu teh rasana teh. Jadi sok hayang balik deui ka masa kecil gitunya di mana tidak merasakan pahit peheurnya kehidupan guys. Anu aya teh manis we jeung manisnya nepikeun ka giung manisna oge. Segiung buah kersen anu geus beureum euceuy nya. Tah lamun buah kersen masih keneh loba tangkalna sok manggihan urang ge.